Wilujeng wengi menjelang pagi kanggo sadaya viewer baraya Bah Gembul BBG Channel. Alhamdulillah dina wengi ayeuna acara hiburan rakyat Desa Walahar dinamikakeun HUT RI ke-77. Alhamdulillah do dilengkapan ku Dalang Dadan Sunandar Sunaria sedang dilengkapan ku Kang Haji Mulyadi anu berjalan sukses. Ieu sadayana atas partisipasi auna Desa Walahar Karton Wirasena, pemerintah Desa Walahar Supriyadi Kepala Desa. Alhamdulillah juga support di sadayana masyarakat Walahar, di sadayana anu support kami Ketua Saya Ketua BPD, Director acara HUT RI, acara cleaningan, acara wayang alhamdulillah berjalan sukses. Atur nuhun sadayana, atur nuhun supportan terus datang ke Desa Walahar kanggo memeriahkeun acara hiburan rakyat.
sorotin gantinang pabutusi cinarita saking pundi-pun dados tangganing carita iya kukung kebang siwa lan tunggal kemaratas antinaratas sanana asadangga beratan lan patah sastra tinuara alun panjangina wubusin nenggikan dapurwa lantaran Dupi basare purwa purwa hartosipun wiwitan Dupita bara itu kedaton boten wonten malih kejawi dimana di salabeting pagaran Jawi Karaton Nagara Giling Wesi Nagara Giling Wesi kang paclukan bangi ukala kata jana pria kajam paring angin-angin takut sapmanjak negara watakuantus anu jadi sang nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wijine sahabat bibisik Prabu Naga Persona sampun dipun para ingkang pati diksa kepu tekantun senopati kalapideksa anu duanana sami tungkul kamalik lutda timah nerimang sabda adri ningali pamora nalendra narapati nagi raja nagara giling wasi ananging saderengipun nganti kapene-pene raja pene guru bakal guru dadi ada hiburan seni suara
ngapuk bab siloka awak nalung tik wayang sapeti silip sindir ngaji diri wayang purwa Nusantara tutur tinular budaya wajan sakabeh jalma nu sumebar di alam dunia iya di alam dunia ditinggal yasa aulia waris aji para wali caang natim maha sukma uning natim maha suci lalakon awit carita palsafah keur manusia di pedar juru beratak di dalam kandabuana wontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Giling Wesi bibisik Prabu Naga Persona sampun satinggal binatur rata lenggahing dedampar dan tapi narepetin sosoca inung tanah waratna lenek babot perang medani gina naja para kastori lan sinaparan sari mahkota Pinokasri tinaretes ini sesaja murup mupiarkan dia kunang-kunangan sampun dipun para tingkang patih kakasih diksa kepu tegantun senopati kalapidaksa anu duanana sami tungkul kamalik lut dadi mah narimang sabda ajri ningali pamor ingkang nalendra watak wantos narapati nagiraja nagara Giling Wesi Prabu Naga Persona manusia wangsa orai naga gelarna hampir 80% di Giling Wesi sadayana masyarakat manusia wangsa orai kasaktiana Prabu Naga Persona memang luar biasa sakti mandraguna pun cingila papa atau singkut janda kulit utas dening katimulan kagagahan dan kamandragunaan kasaktianana mapakan para dewa di sawarga Maniloka lami-lamingan bika kuadaling lisan mekaten pengandikane pun Narapati Nagri Raja Nagara Giling Wesi Prabu Naga Persona Pati kaula diksa kepu anu payus dipi agol kalayan dipikar ku kaula coba minta diupna ka hareup kula sangat sonok nutaya papadana ka hareup diupna di gawuh timbal abdi Gusti nampi kana pembagi salira kalayan nyuwun katampi semapeng bukti kaunya panjenengan Sri Paduka Upudeni ati semaheun abdi-abdi sapangesi nagri hamba-hamba sapangesi nagara Gusti Prabu ujastuti sampean dak terima dening tangan loro kiwa lantengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka di atuh nuhun geun kali perkawis daun Tina naon rupiah kelepatan muga agung sewa cukup lumur
jembar hapunten anu kateda ngeran pada saling maklum urusan kesalahan di hatur nuhun ngeran atuh ping 3 aya pikir saeunaon purwa salira karsa nimalan bojeng hingga kapunut marganing tanaga emutan dalah bige kapati manganyangakeun demi kepentingan salira khususna atau umumna demi kepentingan negara sareng bangsa geran nanan nya sewe da sore kene ongko loba kene waktu kaharep diukna Senopati Kalapidaksa kapayun jadi kapayun atuh nyuk sumangat simak dipun Senopati nampi kana pembabdi salira kalayan ngahaturkeun simak pangabakos ka nyuk panjenengan Gusti Prabu ujar stuti sampean diterima Senopati atur nuhun ngeran kalihna teh eta bok pilih kirang tata kirang titi duduga peryoga cologong sareng sajabina malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih ayat cara nu teu sapuk sareng mamanahan salira muga salira kersa ngamaklum ngeran sali maklum Senopati atur nuhun ngeran atuh ping 3 ieu teh aya pikir saeunaon purwa salira kersa nimalan bojeng hingga kapunut marganing tanaga emutan adalah dugi kapati ke mangga teh teuing ngeran hari kahijina maka ulangan nuhunkeun ka anjeun tuaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna digingsir linggih dina wanci kiwari dionang dina mangsa ayeuna dicalukan dina waktu anu geus tangtung nah maka jeung sasauran kitu diangkir ku Narapati diondang ku raja dicalukan ku ratu kaula salaku bawahan moal bade ngijing sila bengkok sinembat nah da moal bahakana tinimalan salira ngeran dabongan tadi jiwa raga jisim abdi parantos diwakafkeun demi kepentingan negara jeung bangsa mangga bade siangna mangga bade wengina mangga nalah bade subuhna ge mangga teh teuing pintu terbuka 24 jam mangga ngeran da jisim abdi mah bawahan kumaha atasan jisim abdi mah anak buah kumadunungan lamun dina orai mah jisim abdi mah buntut hari buntut apan kumahulu hulu kakidul pangenten ngiclik buntut ke kakidul hulu kakaler ngiclik buntut oge kakaler lamun dina kanaraan mah jisim abdi teh kenek kenek hari kenek kan biasanya kukuma supir maju kenek maju supir eureun kenek eureun supir mengkol kenek ngiring mengkol supir ngebut kenek oge ngebut supir tuang kenek ngumah mobil dah biasana kenek mak itu nya nasib kenek mak itu biasana